Naon? Naon? Kadeuleun keur naon? Kok korek? Keur ngabota. Dia bukan cau. Budak hayang goreng cau. Boga teu. Mun kana budakna we goreng cauna mah antep. Cuma jelema para rusing diinjeman wae beas ya mah. Atuh teh Bisa kaing bulog. Injem wae beas. Ya sugan boga naon atuh ditu. Ieu kamari ge urang disumbang ku pamarentah make raskin. Nyaho teh raskin. Keneh teh. Heuh beas raskin pan nyaho sorangan. Kuat enakna oge atuh. Batu mah lamun dipasak teh nya beas nu alus mah seungit kitu mantap ngeunah kanu beuteung. Raskin mah nyaho sorangan. Diamboan teh aing bau ka malaratan teh gini. Terus kabayang we kabalangsakeun ka hareupeuna teh nya raskin. Ras miskin. Heeh, nya raskin atuh kuang diisikan teh da batuna ge kuat balatak loba. Aing ting kretuk geus siga ngalabokan sukro. Dipiceun nya dipiceun aing kumaha. Nya anggap we atuh eta teh deungeun sanguna. Pugu aya urang mah teu kunaon naon lamun kumaha mah teh garetihan. Naon teh tanya we para rusing. Pikiran rumah tangga lieur. Tong dipikir. Mata tangga. Kuda atuh di garuan sote da kitiupan, atuh mah moal cager di garuan mah. Ada yang di garuan atuh mah. Sakudu ting tatangga mah teu nyahun ieu tara mere kejo mere beas mere naon aing angger neangan mah. Ya, gara-gara da ulah kokot. Kunaon atuh ku hulu digadil-gadilkeun atuh bangga. Mana debus. Garep tuh. Ya, Naon? Juga polwan tanya wae betul para rusing kudu digeuk aing nagih. Duit di mana coba oge? Mak, Otong nanya. Nanya naon tong? Lamun tengah poe keluar Cimata, batal tuh mak? Henteu atuh Otong. Emang kalau Cipanon kunaon gitu? Henteu, pada tadi ngadahar baso, pada teuing cerambai. Astagfirullahaladzim.